Atur nuhun. Sahanun bae teh nu tembang teh geuningan? Kang Tardim. Kurang Singkatan teh. tina naon singkatan teh? Taradi Imah. Oh, Tardim teh. Tardim. Ari sugan teh Tardim. Jadi mapai-mapai wahangan di Cipeuteut teh. Oh gitu. Bunga aya nu ngalegok cai. Cipeuteut teh jati nu ngapang ujungna. Bunga aya cai kobakan. Tabu. Naon nu dialana teh teh? Ah nyaur untah nyawa naon. Pokoknya anu aya di dinya dia bawa we ka imah. Pang-pang nama Disebut Taradi Imah teh. Oh gitu. Taradi Imah. Taradi Imah tara. Dilabah we. Paling gede saung domba we. Kieu Ki. Bulan. Ari seniman teh kapan saat bagian juru penghibur, juru penerang sekaligus pewaris dan pelestari budaya bangsa. Sip. Seniman teh kieu
hiburanana sanggakeun, informasina dugikeun. Nah, Di cocok. antawisna sim kuring teh mendak keterangan dina media Nya. tentang kesehatan. Dikatakan sama Dokter Danardono di rumah sakit terkemuka di Malaysia Kucing Sarawak. Oh. Ngeunaan hiji tumbuhan makanan anu biasa kurang dikonsumsi teu pira ngaranna teh leunca. Kadenge Leunca. cak tah. Eta teh khasiatna teh luar biasa. Naon wae tadi antarana? Lenca teh di samping kebugaran kejantanan untuk kaum pria, Wey. juga lenca itu bisa menghilangkan bau. Bau naon? Misalnya kita tas ngadahar peuteuy, tas ngadahar jengkol, tas ngadahar kadu, sehingga kita canggung untuk bergaul. Bau. Bau. Nah, gitu. Ku lenca bisa dari hilang. aroma sungut Dari cara anak kieu. Milihan lenca sarang geui. Teangan anu alit entong ageng teuing nu sedang sageng curug lebetkeun kana gelas. Terus dileob ku cai panas. Mohon. Di mana engke caina tos berubah menjadi warna kuning, itu sudah menjadi obat. Nah, moal bau engkeuna teh kumaha carana candak urang teh tos ngadahar peutuy, tos ngadahar kadu, tos ngadahar sambal tarasi. Oh, Sambal tarason. Sambal tarasi euy, sambal tarason. Mohon. Jengkol. Pan bau naga gitu. Mah, nyanak we urang teh hiji petik. Anu geus rada peotan tadi menang Si leunca teh. Si leunca teh. Tik. Lebetkeun kan liang irung sameuteuna seg hiji. Terus Milarian deui hiji, Seg. cek diseg di kan liang irung eta. Sok moal ka ambeuk bauna naon ge nganu. nyamaran. Nganeungap. Eta ieu. Ya Nganeungap. pasti da irungna mangpet. Nganeungap. Ayo mah nunyaan. Nu nyaan kumaha? Ieu geus kolot. Bener moal ka ameu nama. Nganeungap. Tak kumaha? Oh. Nu serius. Tak ieu. Anu sae mah rakana leunca. Naon? Takokak. Aduh. Eta mah kanu suanten sae. Mohon. Moal ngirung mah Takokak mah. Mohon. Eta katinggalin tak akar irung tapi karambes-bes kitu nya hariwang. Anu serius teh, hah? Nu serius ya mah ieu. Nu kumaha? Rek nanya ieu mah. Kumaha? Gua malu pengalaman tadi make Dokter Danardono Warkop. Ento make warkop. Sukadono Kasino Indo. Ento. Danardono ti Kucing Sarawak. Tah eta, heeh. Tah, ieu ya ake geus tahun-tahun ieu. Heeh. Kamari balik ti Cianjur, Tah kumaha? penyakit aneh. Naon tah? Tah ado. Aduh, kalau teh naon tah. eta ado teh? Hah? Ado teh naon? Ieu ngait leungeun ngait bener kan bener. Duh, ampun ya. Dik entong kadinya atuh jalanna. Duh. Jeung meni riweuh deui nya. Mana leungeun nu hijina eueuh? Eta tadi harap tah disebutkeun. Mana? Tah eta aya geus. Pahili. Kumaha? Penyakit tah ado. Oh, Ado teh atah naon? teh naon? Teu kaharti. Kaluru utah kahandap miceun. Oh, eta mah Obatna mun ceuk urang ditu mah ceuk urang Cipeuteuy. Panyawat utami. Kaluhur utah kahandap miceun. Oh, penyakit Lamun ceuk utah. urang Jakarta muntaber. Heeh. Kalau ke atas muntah ke bawah. Berak. Gitu. Obatna ieu obatna uang Aya, mau. Pang gampang-gampangna obat muntaber teu kudu angkat ka dokter, teu kudu diimpus jeung sajabana ulah Tah. panik. Dina pertolongan pertama eta Dina teh. pertolongan pertama. Upami kajan teh di keluarga aya nu muntaber. Kumaha? Gampil metik jambu batu nu sageng peureup. Jambu Nu batu. atah, mohon nu atah. Atah. Tong nu asaknya. Terus nyandak jagong manis anu ngorak keneh sedeng. Anu kira-kira saageng jempol kaki. Oh. Jagong manis. Eta teh kamu Siap. pertolongan pertama. Pertolongan pertama upami anu muntah berak. Eta teh. Carana Gampil. Eta anu teu damang teh tonggengkeun. Karena nonggeng. kitu. Mohon. gitu. Tonggengkeun gitu. Terus selempakna dibuka. Terus Upami memang ngocor keneh ka handap pasek teh ku jagong manis. Set. Saat sama sekali. ayo muntahna. Lain heula kela. Kacipta ieu. Mohon. Nongeng. Seg jagong manis. Saat Pakaning berarti- jagong teh reregean wah. Eta ku kalau Memang ber namanya saat, tapi Saat mah saat. eta teh. Saat mah saat. Saat. Kan padang abayangkeun peureusna ieu mah.
ngengsek Tah eta muntahna sok. Tah, aya lamun nu batu. ayeuna ti dieu ti pengkareparan tos saat Nah, muntah ka handap Kena paksakeun dangahkeun kana calawak sek nyambu bangkok sangat deui bae atuh dodol. jadi kaditu moal, ka dieu moal. moal irigasina dipendet juanana Kacipta. Teu kabayang eta. Samool ku jamu jawa samool ku. Tada teuing ka dieu ngelai. meureun tah eta kitu pekat eta mah ilmu ti lembur eta mah usap nuhun sami hasiatna nu penting malah landong mah utamina mah Dokter Radi tempat ti Cipeuteuy nya. Eta mah kanggo pertolongan pertama begitu nya. pertama mohon Aduh ampun. ada Marupa we. Ieu kabayang wae ieu jagong aduh. sok Kebayang we jagung ieu nu we. Kang Usop kaditu sampeurkeun tanyakeun eta kula ulah seg Ampun. mau nyapeureus eta teh mah Hei. Leuheung urang mah da gede nya, Mohon. ujur kitu. gede Sok Pak Usep. Jagung segitu gede. Pak Usep pan alit. Jagung alit Pak Usep mohon mah. mohon Sek langsung. Teu kabayang. kabayang eta mah ya eta teh Jagung manis. landong eta teh mohon aya deui atuh dina ieu mah nya dina masalah obatan mah seueur eta teh Oh, naon deui ayeuna tah? contohna Pengalaman. pengalaman contohna kieu Sok kumaha. di rumah teh seueur eta naon sok nyoco teh Reungit. tah rongit Reungit. Tah. Reungit. Eta reungit teh gampil pisan cara ngatasin Tah, di abdi kaberenang nu Ngatasina reungit. kumaha? Kumaha tah? kieu aya daun gedang nu dipengkereun bumi misalnya teh Oh. bade gedang naon bae California oke Bade gedang gedang gandul. gandul tiasa bade gedang naon tiasa Teu kudu ku obat nyamuk teu wae kudu berarti ku nya. omat nyamuk we. Simpen di kolong ranjang atanapi di kamar Si daun gedang si teh. daun gedang teh gitu tah Terus? dina waktu wengi milarian batu baterai kapungkur mah aya geuningan Oh, nya. ABC. Ka upami ABC, pretel matre lebetna di. hideung. Heeh, Hideung. heeh. Gampil eta teh. Tah, di mana reungit tos kadangu kok kereng gitu ya. Ah, biasa sok telepon kan sepil. Gitu. Sandak daun gedang nu tadi. Heeh. Babuk gitu. Di mana geus murag kerebek batu baterai. Setrok. Paeh. Aduh. Eta teh. Paeh Tapi- pisan. Disangkana teh hiji Benar we tapi gitu. salah. Aduh. Ampun Disangkana bisa teh jauh-jauh. hiji we nya. Kepiranya tuh kudu make. Aduh. Katipu, Jauh-jauh dong gedang meni merele. Meuni merele. Eta teh lamun ayeuna nembang laguna nu ngareuna nya kieu. Duga tah. Ayeuna pantun sanu bisa tah kang usok kana pantun heula nya. Tah, pantun Pak Itu Usop. gerak. Alhamdulillah. Sesalaman wae di tadi. Sesalaman wae. Bunga ka dieu sesalaman. Barokah. Lain. Nek Kumaha, kumaha, naros kumaha. ya. Tadi tapan rek kintun-kintun. Saha jenengan teh saha? Wa odai. Wa Oday ti Jatinunggal. Di Cipeuneuy abdi mah. Oh Cipeuneuy, tapi ke Anu kapungkur abdi teh gila-gila ku Kang Ujang Amor. Oh, fans berat. Fans berat. Nya. Oi, wah mang ya tuh. Sairan-sairan kitu tah. Di Bangkara. lain kieu. Oh, urang Cipeuneuy. Bade kintun ka saha tah? Anu kahiji Ka saha? kanggo Neng Apong. Neng Apong teh saha? Pamajikan. Tarik. Sok ka teh Apong. Ya. Teh Sok. Apong, eta teh nuju manco cenah di aya nobar itu nonton bareng ayeuna teh di lembur teh Di Cipeuneuy teh. Itu teh. Aduh. Tapi teh aya WA cenah pak geura bereng atuh jam sabaraha hayang ningali Pak Ujang Amor. Saha deui? Anu salajengna kanggo ka Pak Alam, Pak Kadus, Pak Kubu Cipeuneuy. Mohon oge kanggo anu spesial. Kasaha? Oh, mohon kanggo Abah Lebe Haji Aman. Haji Aman. Ayeuna teh kaduhung teu tiasa ka dieu. Anjeunna teh nuju aya pamengan anu teu tiasa dikantunkeun ka peryogian pribadina nuju ka Talaga Remis. Oh, Mohon. Talaga Remis. Aya deui wae. Geus lah ke Pak Haji Aman. Mohon. Ya, nuhun. Mangga, Tah iya nu kasep euy. Kasep mah eucan. Kasep. Saha sareng saha? Ari abdi mah wa uso ya teh. Wa uso. Wa uso teh. Ti mana Jatinunggalna? Ti Jatinunggalna teh ti Legok Talun ti desa Banyarsari. Oh, Banyarsari. Kintun Kang Uso. Kasaha kintun.
Aduh alhamdulillah bari ngintun kehususon ya ka Padepokan ayat 52. Alhamdulillah. Anu salajengna sim kuring tadi wiji-wiji Ujang. Sa Kacamatan Jatinunggal da kantenan dina wengi ayeuna teh nuju manco. Nuju manco kasadayana. Maranco aja. Woi maranco alhamdulillah muhun. Lah ya eta mah panco eta mah. Panco atuh ari eta mah. Iya, iya. Sa Jatinunggal sadayana insyaallah dina wengi ayeuna teh nuju manco nonton TV gitu ta SMTV teh. Malihan mah tadi aneng ador ti Cirayun dugikeun ka kieu na ka abdi tah da anger sok-sok ningali ieu ador mah. Duka kumaha ieu tah ieu pangaruh ieu tah. Saurna teh da kieu eta tadi teh. Ujang macarkeun teh eta saur ajeuna ngaharewos bojong kitu tah. Kumaha teh ngarewosna? Jadi kieu SMTV leuwih eces pisan. Oh jelas. Tuh, layar kaca urang Sunda cenah Ujang. Lalaki anu kumisan cenah. Bakal loba nu mika cinta kitu cenah. Aduh. Iya Tapi no. cenah, Kakak cenah hiji suka. deui ya. Tah, itu sok. Ieu mah artis Ai. Keheula sura-suri kitu. Ieu saha ieu teh jeung saha? Upami di percantan mah abdi teh. Aduh. Ai. Keke nek percaya kumanya. Nya sok lamun Anu panjang bade nu pondok ya namina. Alah geus ponok panjang-panjang ting ponok we. Bili nu pondok mah tos ruksak ene teh. Ruksak. Ruksak Ai nu panjang? nu panjang mah. Nami mah ajo katalana di panggung mah. Tio ajo. Jatinunggalnya. Kawit mah ti Dharma Raja. Mung nuturkeun liang ka Cipeuteui. Cipeuteui mana? Cimaningtin. Oh, ai Cimaningtin lewat Cipeundeui teu. Lewat. Jalan halus teu. Nya eta awon puguh Pak. Aduh karunya teuing. Awon. Heh? Matak abdi teh janten kabingah diulem ka SMTV teh piwarang Pak Enjuy teh. Hayu urang ka SMTV gitu. Pancaket sareng Pak Ujang. Manawi kitu Naon sok manawi rek naon. Manawi ai menak jeung menang pasti loma ngobrolna. Ieu lurus saya Cipeuteui jalan butut gitu Pak. Kan abdi teh imbasna efekna baik keur ka abdi teh. Abdi Kan ieu didugikeun di SMTV urang sok. Amin. Jalan butut. Butut pisan. Bener. Da yakin. Ayeuna mah geus halus. Ka Cipeundeui ka ditu mah. Eta mah jalan provinsi Pak Atos ka desa mah. Nu ka Cipeuteui mah teu acan. Jalan desa meureun. Nya maksudna ti provinsi. Jalan desa mah nyaku desa atuh. Nya tak ka abdi mah teu aya. Aya empuk-empuk oge daun pinus nu ngamparna teh. Sanes-sanes. Geus ya. Jo, sok kintun-kintun. Kintun-kintun Ah. Kitu-kitu nu munggaran kanggo ka Paku Cimaningtin. Paku. Miwah reng-rengan Paku Cimaningtin. Teras ka reng-rengan Gentra Binangkit. Iya. Nah, sareng bojo, sareng putu, sagaruk. Sareng urang Dharma Raja. Dharma Raja. Urang Jatinunggal, Jatinunggal. Anu sadayana nuju tos di calling ku abdi bade spesialna kanggo pun bojo wae. Si paling tersayang pokona. Gitu. Kan ya, urang teh regreg. Amin. Regreg ayeuna teh calung naon? Gentra Binangkit. Gentra Binangkit. Aya ketua paguyuban calung Bapak Juyaman. Mohon. Hadir Bapak Juyaman. Aya ketua PSBS Kecamatan Jatinunggal. Nya aya. Pak Ojang. Alhamdulillah Pak Ojang. Alhamdulillah. Hadir. Mung Pak Dede mah teu ka dieu. Pak Dede mana? Pak Dede Ketua PSBS Kabupaten Sumedang. Mana we teh Pak Dede Aper. Abdi mah. PSBS Kabupaten Sumedang Pak Dede. Ieu mah kintunan anu salajeng nama engke deui nya. Mohon. Ayeuna urang sangkeun heula lagu naon tak kinten-kinten ayeuna. Kapinis. Awas ulah ngagejlok ya.
dina dadana aya ceda nu tetela ngajadi tanda najan nepi ka iraha aya nu geulis urubut hujan citangi imunasib sawirah majeng kapini sumalimba hatena kapaut cinta ubin carung muhiber di suku gunung dina dadana nyambat halon hiji asma anggen saliwat eta asma anu boga tuh di ditu lebah tanyakan panari anu gelis tanding tangis jeung kapini dina dadana nyamat halon hiji asma anggen saliwat eta asma anu boga aya kapinis jangjangna camaniluy matuh hentepna bareng keur hujan kirimi dina dadana aya ceda nu tetela jadi tanda najan nepi ka iraha aya nu geulis murubut hujan citangi imunasib sawirah majeng kapini dina dadana nyambat hangun hiji asma anggen saliwat eta asma anu boga tuh di ditu lebah tanyakan